Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun, wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios si Taji Angin. Sok ah. Di satu kangen lengkob nu katarajangku halimun isuk, nyumput hiji lemur leutik ngaranna Ciburui Girang. Lemur ieu moal kaciri istimewa ti luar mah, tapi keur nu nyicingana mah ieu teh dunyana sorangan. Eta lemur dikurilingan ku sawah nu mimiti ngoneng, awi nu ngahyang halus jeung sora angin nu tara pernah eureun. Harita teh wanci isuk, langit keur kulawu, halimun can sumebar tina taneuh, hawa tiis karasa nembus kana tulang. Ci Ibun masih nempel dina pucuk jukut, tapi di salah sahiji imah panggung kai nu basajan aya kahariwang nu ngagolontor ti jero. Eta teh imahna Mang Darmadi Patani Ngora jeung pamajikana nyaeta Nyi Sariningsih nu keur nungguan kalahiran anak munggaran. Di jero imah suasana tegang. Nyi Sariningsih katenya ngagoler dina samak pandan. Kesang lir Ci Ibun ngucur tina tarangna. Sakapeung Sariningsih ngegel biwir nahan nyeri nu datang sakumaha galombang di sagara. Tahan Nyai, tahan. Tarik napas panjang. Sakedik deui budak terek lahir. Kitu ceuk eta Paraji nu teu aya lian ngaranna teh nyaeta Paraji Rukmini, wanoja sepuh nu dipikawanoh di eta lemur. Manehna diuk deukeut suku Sariningsih. Eta ge sakapeung sok nepak leuleus kana cangkeng nyumangetan. Aduh Gusti, aduh Ma Paraji, tulungan nyeri pisan. Aduh, ieu asa anu motong beuteung. Kitu ngalengisna Sariningsih pikawatireun. Di luar kadenge sora lengkah suku gancang ngadeukeutan kana lawang panto. Mang Darmadi asup kalawan beungeut salempang, tapi manehna maksakeun tenang. Di tukangeuna katenya nginclik lempang hiji kolot, jangotna katenya bodas. Eta kolot nyaeta Ki Sukra katelah dukun kampung. Ma Paraji, kumaha ya Sariningsih? Ceuk Darmadi tumanya ka Ma Paraji. Madi, sing sabar, doakeun angguran mah. Saeutik deui ge morojol. Temal Ma Paraji. Darmadi katenya ngareret ka pamajikana. Nyi, tahannya, akang di dieu euna mah. Sing sabar gelis sareng sing kiat. Ceuk Darmadi bari neuteub ka pamajikana. Tuluy gek atuh diuk gigireuna. Sedengkeun Aki Sukra mah teu langsung nyarita, ngan rurat teret we panonna teh ngararasakeun hawa jero imah. Tuluy manehna diuk di juru samak, biwirna ngagereneng laun katenya sila bari ngadoa. Anak mun iya orok lahir ayeuna, tandana bakal ngageugeuh angin zaman, tapi entong dicaritakeun heula ayeuna. Kitu kekecapana Aki Sukra. Nyai, hayo dorong deui atuh. Ceuk Ma Paraji. Wanci siga nu lambat, detik robah jadi menit.
Jeritan Sariningsih leuwih tarik. Darmadi katenyo nyekel pageuh dengan Sariningsih. Paraji Rukmini ngusahakeun sakabeh kekuatana. Ayo Nyai, dorong deui, dorong. Jeung pas kohkol awi di luar ngageter, goyah ku angin, bareng jeung eta harita kadenge sora cirikna orok menitarik, mepeskeun jemplingna isuk harita. Alhamdulillah Nyai, geus lahir. Geulis si orok teh, awewe geuning. Ceuk Paraji bari mesen. Alhamdulillah Gusti, nuhun, berkah salamet. Ceuk Darmadi ngucap syukur ka Gusti Allah nu Maha Kawasa nu parantos maparin kalancaran. Sajongjongan mah jarempe, tuluy Sariningsih kadenge ngaharuk ngangres. Mang Darmadi surti tuluy nangkep awak pamajikana bari nyium kana tarangna.